Di ujung tanduk, tukang bawa. Kita na bela. Ribet, bagi tanah mah. Aduh. Mal endah bagi tanah mah. Aduh. Mau jalan si Benjo yuk, kurang cokot celanana. Karunya tik. Kali-kali mu jalan tenan naon. Keresel ge urang kegiatan. Tika oon keresel sih jalan batur. Dek mal ya. Oke, gaskeun. Pageu amat sih keluarna. Capek deui, benjo ngaheujeun. Mau kemana kan ieu celana si Benjona? Tuh, tenimbe dirinya tah sampaikan. Makanya Bek itu kotak bek. Oh, bau jasa di. Picin tip. Picin lah ku sia mah gila. Bungeng dia, gila. Rintik gilaan kena banget sia daripada ti kotak mah. Medan, emang begitu yang naon? Banget sia mah kos utama yang bek. Sia, pihenakeun, tembe tah picen, dina banget sia, ku jorok. Sembarangan sia. Upin Ipin, aing maneangan be. Orang sariat dari ieu. Kunaon sasadari? Met, tai kotak ku si kadiukan. Hah? Eta sia tomper itu kunaon sia tuh ngomong lamun di dia ti kotok. Atuh sia teh ya, men diuk bae tuh jula-jula heula. Nyaho. Atuh ngomong ke ati kotok gitu di dia. Taran jana sia. Sengaja sih kerjaan aing ha. Entu met. Met. Enggak bisa nih cana aing. Pakai baju sia sampai bersih, bila perlu letakan ku sia tah. Embong. Oh, Met, gila Met. Ih. Hai ini kalau geus ora mancong sih kowe ngah. Ai. Kok celana benjo sih? Kok celana benjo bisa aing mah. Kemana sih? Mananya? Benjo, kunaon saya melok didinya? Celana benjo leungit, Mang. Leungit. Kok bisa, Jo? Teu nyaho. Kan tadi benjo keur terus celana benjo diteuneun di dieu. Wari malah eueuh, teu nyaho. Anu nyokot beureun, Mang. Sia mah Jo, ku belum belontin ongkoh. Kok bisa sih celana aing nyokot tapi teu kanyahoan nu nyokotna? Oh, aneh, bisa teu kanyahoan. Apa jangan-jangan dipaling jurig beureunya, Mang? Ku jurig, Jo. Atuh bisa dipaling ku jurig jamban doang, Mang. Di Medan, kira aku jurig nyokotan celana sia. Aya bae sia mah. Atuh tuh buktina eueuh. Ih, kumaha ieu, Mang? Celana benjo eueuh lah. Oh, geus. Aing balik heula, aing nek nyokot celana sia. Emang celana benjo anu leungit aya di imah kitu, Mang? Eta sia, bulaon jasa sia mah. Maksud aing nek balik heula nyokot celana anu lain. Sia tangguhan di dieu ke pake teh celana ulah kitu. Oh, gitu. Ngomong dong anu jelas. Lamun lain Allah dikubruskeun sia poeng parabkeun kalele eta. Ulah kitu, Mang. Sia ana ge boga otak ku lemot-lemot teuin. Oh, geus, aing nek balik heula. Nek nyokot celana sia tangguhan di dieu. Embung lah. Benjo geus teu betah di dieu, loba reungit.
Corpe, nyacan ngisang. Emang saya cari ngisang. Can, jaga benjo ka dia nanti mau cai. Aduh, ampun, aing mah jok kasih ya. Leju siang na kumaha ya. Benjo dek ilu balik bae, hayang gerang ngisang teu betah. Lamun siang dek ilu balik, siang dek itu bae tah. Mau make celana, dek sataran yang bae sia. Atuh embung lah, isin benjo ai teu pake celana mah. Eta sia buka ka isin, makanya siang geus tangguhan di dieu. Aing dek balik heula nya nekon celana sia. Celana Mang Sandil be diekeun dipake ku benjo. Atuh aing kumaha? Atuh Mang Sandil ulah make celana balikna. Jelema edan. Atuh yang isin benjo, disangka batur main jelema teu waras ke leuleum atuh make celana. Emang Mang Sandil boga ka isin kitu, kos benjo. Pertanyaanna. Atuh boga lah yang ka isin mah. Ulah-ulah aing normal, sia bagian nu kurang normal. Boga ka isin. Ih Mang Sandil, benjo disebut rada kurang normal cenah. Atuh mah sia mah gede-gede ge onte oon. Ih, benjo enggak suka ya disebut rada kurang normal. Oke, maaf. Geus saya balik. Tuh aya karung, pake jeung itu paneta sia. Ayo ge, asal karungna cekelanya ke Mamang. Halangan ieu benjo. Oh, Kade ge. Jo. Kok situ make sempak sih? Apa jeung sepak-sepak na inu maling? Kan benjo mah emang jelok make sempak, Mang, teu betah. Pohoan Jo. Ayo geura balik. Ayo. Langsung. Menghalangan, isin. Awas geura lalaunan. Ih, ngobrol kayak. Ayo, Mang. Geura. Halangan. Ayo, sih, ha? Ini kemana sih, ha? Ampun, bener. Aduh. Celana ibe met yo. Met, ganti bae celana sia make celana ieu. Kedeung, asa kenal ya, cenah sahanya. Geus pake bae celana sasalos keur mah. Nyaho daripada eta boti kotok mending pakai celana ieu, Met. Oke. Ya. Yuk. Yuk, kumaha ya celana aing? Teunden bae ti dieu sebagai ganti celana anu dipake ku sia, Met. Tapi ati kotokan. Geus teuin met. Oke, bodo amat lah. Met, berarti orang damainya. Ya ulah marah deh ke kami. Oh, Met. Tak bisa. Lamun sia hayang aing bung marah di, sia kudu ngelakukan sesuatu. Naon met? Cium bibir subek. Memet. Bener bae ya met. Ulah ngungkus gitu ge. Gak segeraan. Lamun sia mun saria doa turut ka aing bakal tetap marah ka sia. Jeung Met. sia bakal jadi musuh aing selamanya. Met, ulah eta ge syaratna nyium kening bae ge nya. Nyaho, Met. Parah teuin nyium bibir mah. Seperti biasa bae, Met, nyium kening. Heye. Met. Met. Tip, geus geura tip. Daripada urang bek dihajareun ku si Memet. Hongus ge met. Nah, segera ke. Ngalaunan sia nya. Hongus. An. Met, aing mah geus tok sanggup met. Nyium tongorna mah. Kunaon? Tunggu ta bau tai met. Eta sia sembarangan botai cenah. Sumpah bebek, sungguh cuma bau tai. Medan. Bek ba kos lale berhenti suka katai. Oh. Met, ulah nyium tongorna ge met. Aing mah geus tok awang ngambuna ge. Geus. Urutan aing bae di pos. Nah, mun eta aing oke met. Oh, Met. Geus ayo. Coba. Oh, butai. Benjo, Aisyah kunaon ditutupan pakai karung gitu eta nak? Oh, benjo teu make celana pugu. Aisyah kunaon ge gede-gede teu make celana. Nyaho ku aneh-aneh bae sia mah Jo. Pugu celana benjo aya nu maling di jamban. Kok bisa Jo? Kumaha ceritana sih bisa aya nu maling? Mang, ceritakeun aku Mamang lah. Oke, jadi ceritana. Mang, pan dilepaskeun sih. Ampura Jo, aing refleks. Ih, Mamang, oon benjo malu tahu. Ampura Jo ngaranna ge refleks terus sengaja. Geus ge gede tutupan di heula pakai karung. Yo ih, hiber kayak tamanuk si Benjona. Poho Jo. Nggak saya lah balik. Benjo malu. Gara-gara Mas Andil, kehormatan Benjo jadi rusak, Beyo.
si Momo Siti ka menang banyak deh yo mah. Terus boga benjo. Nyalakeun aing pan. Siana bae nu bolon. Kumaha bae ceritana celana aing nu maling kitu. Mulai balik lah. Ayo. Aduh, Benjo, Benjo. Tapi karunya hemu si Benjo. Oh sih. Cokot deui yuk celanana, bikin deui karunya. Ayo ge. Kok celana si Benjo jadi berubah gini sih? Oh, ja, lain celana si Benjo ieu mah. Ih, Ih, hati kotokan. kok sih mah ditempelkan ke aing sih? Gila ge aing. Gila sih Mana dilapun ke bau. aing. Maaf, Tik. Maaf, Ih. maaf. salah. Marah bae sih mah. Aduh Siana. Bau. Kita. Tenang. Marah bae. Siana. Ih, Momo. Gus, gelutan aing, tapi aing hesnya. Oke, Met. Met, kunaon? Genahan, Be. Tak sia ngeunaheun cenah teh. Itu aku tuh. Mang. Itu mah celana benjo tuh. Dipakai si Memet. Honya Jo. Heuh, Mang. Wah, berarti bener main Jo nyokot celana sia. Heuh, Mang. Jangan nang cokot. Awas ayo. Yuk. Memet. Oh, jadi sia nu nyokot celana si Benjo. Nah, sih. Alas sia naon sih. Nyaho. Benjo keur main paling bae orang celana benjo ku ka Memet. Oh, iya jalan sih ya, Jo. Holah, dasar tukang maling. Benjo keur celana benjo mencokot bae di jamban. Benjo, aing mah teu maling. Tadi aing nemu celana sia di situ, nyampe tanggal sao. Eleh, sok tengah aku. Jelas-jelas celana benjo yang kita kayak di ditu di jamban benjo keur Jo, beneran tadi celana sia nyampai di ditu. Aju dicokot ku si Memet. Dipake aja celana si Memet mah itu kotokan nyebeknya. Oh, Jo, bener. Benjo teu percaya, pira aku aya di ditu. Orang ku benjo ditenen di jamban kok benjo keur Budak mah ngeles Jo, kabehan geus kongkol. Nyaho, geus met geura buka teh celana benjo. Kedeung, Jo, lamun cenah ieu dibuka, kayak make naon? Make nanon elos, benjo enggak peduli. Betul, Mang? Betul lah Benjo. Geus geura buka. Buka. Nah, sedih leh. Buka. Nah, sedih. Buka. Ngomong. Waduh, kok saya nunjuk aing, Met? Soalnya itu sengaja deal. Balas, Mang, balas. Siap, Jo. Terus. Hajar, Met. Hajar, Met. Hajar, Met. Hajar, Met. Hajar, Smackdown. Bantuan, Jo. Tik, itu budak kunaon tuh? Ih, ayo samperkan. Yuk. Hajar, Mas. Lawan terus, Mas. Ayo naon sih ieu? Nyaho ieu ribut bae. Iya, Tik. Mu, orang celana benjo anu lagi di jamban teh. Orang dipaling ku si Memet tuh celana benjo dipake. Ih, aja Tik cenah si Benjo eta mah. Pokoknya kok bisa dipakai ku si Memet sih? Ih, Tik. Oon he. Ancak benjo ge celana benjo dipaling ku si Memet. Tuh, kan dipake. Oon he. Benjo, si ulah fitnah. Kami manggil celana sia ti ditu nyampai dina tanggal sao. Kirain aing mah lain celana sia kitu aja dipake bae ku si Memet. Eta nya celana sia. Oh, Jo, kami mah teu nyokot celana sia di jamban. Ganeng lah si Korma. Kira ke celana benjo anu ditenen di jamban bisa aya di ditu dina tanggal sao. Emang celana benjo bisa hiber. Jo, sebenarnya mah celana sia ku aing yang si Tika dicokot mah di jamban. Jo, terus ku kami ditenden di ditu di tangkal sao. Beneran, Tik? Hampura Jo, kami iseng ngajailan sia. Waduh, orang Saria duaan biang kerok. Nah, Hampura. ente kadang-kadang. Berarti itu budak dua pisahkeun dong. Oh, cepat. Nah, si Jo. Mang, orang celana benjo mah dicokotna ku si Tika jeung si Mumu tah. Aju ditenen di ditu. Bener Mo, Tik. Oh,
Eta sia. Cek aing ge naon benjo, aing mah teu nyokot cara sia di jamban. Hampura met. Orang gara-gara budak dua yeuh biang kerokna. Wah, berarti kudu diberi pelajaran, Jo. Heuh met. Met, ngeunahan dari kumaha ke budak dua, Met? Geus teu buk lapang bae. Ditindian ngeuna doang na, Met. Yo, digulai ku urang. Awas. Mamut, Met. Met, sandir. Udah lah.